nu mentak lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng sinaran wajah urang cahayaan cahaya sholawat di akhirat geus moal hese Kangjeng Nabi ketika dek nulungan teh sebab geus aya cahayaan dina beungeutna oh iya moal kaliru Kangjeng Nabi kajen teuing urang ieu ngomongkeun Muhammad cak Kangjeng Nabi ka sia Muhammadan cahayaan ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syarat salah puasa 4 perkara nomor kahiji beragama Islam. Nomor kedua Islam teh artina percaya ka pangeran Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya ka Allah sebagai pangeran mengucapkan la ilaha illallah tapi teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi henteu dibarengkeun jeung Muhammadur Rasulullah teu jadi imanna. Kajentingna la ilaha illallah percaya pangeran teh Allah tapi teu iman ka Kangjeng sebagai Rasulullah henteu dilempengkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu percaya nya da ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul sadajan percaya ka pangeran Allah tetep can iman teh kos kitu teh luhur amat Kangjeng make dideretkeun jeung Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah luhur amat eta kaluhuranana sampaikeun ka teu sampurna seseorang iman ka Allah tanpa iman ka Kangjeng Nabi bau pohara amat ka Kangjeng nu mentak lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng sinaran wajah urang cahayaan cahaya sholawat di akhirat geus moal hese Kangjeng Nabi ketika dek nulungan teh sebab geus aya cahayaan dina beungeutna oh iya moal kaliru Kangjeng Nabi kajen teuing urang ieu ngomongkeun Muhammad cak Kangjeng Nabi ka sia Muhammadan cahayaan ya kunaon sok buludanan sia eta nyumbang apa nyokot berkat jijida kula nyumbang pan sinaran nyokot berkat ge aya dibagi ku panitia mah sia mah malingnya sangaran sia tuh lain aing teh nyebut berarti loba nu tersebut ka sia tah teu hiji agama Islam nomor kedua wa aqlun boga akal yakni tamyiz di satu nu edan teu kudu puasa di Indonesia mah jarago jasa sekaligus loba jasa nu edan ka imah kiai-kiai beh di Badung di Cianjur Sukabumi Tangerang Serang Bogor eta bisa dikondisikeun edan herannya berat seperti etalah percaturan jeung perputaran politik datang ka nu edan dikondisikeun datang anu edan dikondisikeun nah saha nu edana urang teu nyaho aja nu ngondisikeun saha seperti eta geus macem-macem anu dipeupuhan di Pandeglang mah ayo sia wadena beunangna ku urang Pandeglang dipeupuhan beak ku urang Pandeglang mah bawa ka polsek eta di Pandeglang mun di Tangerang mah di rantai ujana di paehan di Tangerang mah ulah ka dikira kajawaraan mah kajawaraan ayana di Pandeglang nu sok maehan urang Tangerang sial ta Tangerang kajawaraan mah elmuna mah meunang nyokot di Pandeglang aya nu jadi jawara di Tanjung Priuk emang urang mana aya nu jadi jawara di Induk baheula di Jakarta emang urang mana yehe benteng anu ngacak-ngacak Karawang emang urang mana eueuh dongengna urang Pandeglang joget di Karawang eueuh tapi orang Tangerang, orang Karawang dibawaan ka urang ka Tangerang ka dia. Di Karawang teh hubungan bilateralna geus jadi. Je, kajen teuing nu kolot ceurik ya teh didenge. Je,
geus puguh mobil mah dijual, buruan dijual. Eta kan Jawara ngaran nu geus Jawara. Di Pandeglang mah Jawara masih salat keneh, Tangerang mah anti salat. Jadi berarti kan di Tangerang mah main-main orang Tangerang mah. Ilmu menang ti Pandeglang, menang ti Kulon. Di Pandeglang mah Jawara salat keneh, kecil Jawara salat mah tuh. Di Tangerang mah geus teh nyaho salat teh nyaho naon. Tangerang eta jadi jasa ka Jawarana emang kumaha gitu. Orang Pandeglang mah boga ilmu doang, tapi ngalaksanakeun mah henteu. Tapi lamun geus gerak urang Tangerang, beak ujianna. Eta kos kitu Tangerang sableng. Sableng ya, tapi lamun geus-geusan ngajawarana, jadi imam masjid. Siapa Tangerang kos gitu? Ayo. Ulah lamun nyaritakeun seputar kejawaraan Tangerang, nyaho jasa. Diaduna orang Tangerang jeung orang Pandeglang, diadu nyaho kan moal dibejakeun. Anu jadi Jawara di ditu, di Tanjung Priuk, di Induk dan urang Tangerang kabeh. Tah eta. Pokona asal geus make gelang bahar di katuhu lain deui. Gelang bahar teh kan ulah salah, aya nu dipake di kenca, aya dipake katuhu eta teh nilaina lain. Cuma sia betul nyaho Jawara gede. Ilmu kajawaran dipakena mun urang deuleu gelang bahar dipakena kenca apa katuhu dideuleuh lah kuret kenca kana weuna naon tapi lamun geus dikatuhu lain deui wah tah urang Tangerang we katuhu mah emang naon tanda nang tangan jeung kasieun katuhu udah nuturkeun sia ka dipake katuhu anu nyoba deui jago henteu sia tengkreng dong iyo orek uka bisa ulah teman salah sahiji rahasia kajawaran teman aya kene eta karek nomor 1 dan selanjutnya mantak ditinggali Tangerang ulah sambarang nu gerak Tangerang tuh ieu carita kajawara nu ngaramekeun Banten mah urang Tangerang di mana aya keliningan di Pandeglang tek ceuli datang ke bebeakan malah aya moal urang Tangerang urang Pandeglang urang Serang datang ke bebeakan jaipongan keliningan moal aya moal jana mah perhitungan atuh Jawara make perhitungan kana can asa tapi urang Tangerang geus bangke hayo beak mah balik make kolor ge ulah salah tolol orang Tangerang mah goblok sebenarnya mah teu boga perhitungan ngan geus kos kitu kita karakter hese dirobahna tuh karakter kos kitu mah geus antepkeun engke ge eureun sorangan tapi kula muji syukur ka Gusti Allah kurang kumaha gedena Jawara nu ngaran Kimol tetapi ujungna mah ka Mekah Mang Haji Mulmantara di dieu. Wah tuh kurang kumaha, bawa kumis segede tai. Atuh jelema teh kudu gelut ku pamulman mah asal dideuleukeun bae ge ngarupuyu. Tuh ku kumis bae eleh bae jelema mah ku kumis mah. Tapi akhir hayatna ka Mekah heula, juga dia berjamaah jeung kula. Itu Jawara Tangerang mah. Kurang kumaha. Itu tuh nu urang itu teh sa Lurah Jasri. Tuh nya mah sahok kadua gaplok. Ayo berarti kan gagah tapi akhir hayatna ya Allah itu masjid hampir dijual punya jadi imam maksudnya jadi imam tah sok Jawara imam belah dia baik komo belah ditu kula nyaho belah ditueun Kimol tak kula nyaho dongeng nyaraho kula sok nalungtik dongeng nyaraho kajawaraan teh kos tapi akhir hayatna hampir husnul khotimah. Nah, berarti kan loba kiai nu ngadoakeun ka Jawara. Di Tangerang mah kiai teh ngadoakeun ka Jawara, kajeun geus kitu kajeun ke mudah-mudahan husnul khotimah nu mantap. Moal aya di nagara mana Serang Pandeglang kiai ngahiji jeung Jawara moal aya. Cirikeun di Pandeglang kiai-kiai Jawara-Jawara. Cirikeun di Serang kiai-kiai Jawara-Jawara. Rengkas betung. Tapi di Tangerang mah model kiai jeung Jawara ngahiji. Sebab naon kiaina ngadoakeun ka Jawara mah tak akhir hayatna husnul khotimah pan eta nu penting namanya eta. Dak lamun aya kiai
mun aya kiai digalakan ku saha bae jawara mundur ka kiai aing dihareup kos kieu mah itu jawara di Tangerang gua tak kos kitu tah padahal wawon teu naon teu ai sia saha ulah loba omong geus pokona mah kiai mah geus ulah katol teh aing ye ya tuh kula sorangan pernah eta dihadang ku jelema loba wot aya jawara tong bangur kiai sia enggak jawara Tangerang mah kos kitu tah geus aing mah ngaji tilok naon tilok paeh aing mah ye sial Tangerang mah kos kitu adak azwa lawan geus dipencet kenop di Tangerang karak hudang ngan tilok rame-rame kalaunan geus kos kitu gaya-gaya hirup teh nomor kedua wa aklun da akal tamizun geus nu edan budak leutik can kewajiban puasa geus bisi aya jelema kolot teu puasa edan berarti atawa ieu guer mumayyiz berarti orok eta ke bisi aya bulan Ramadan jangan ngarokok padahal kolot eta teh ulah digeunggeureukkeun orok eta berarti orok ciomas orang ciomas mah bagi sambal sial atuh lain sambal bae nyandung ge beukieun orok ciomas eta ne wanika minnahu haidin suci tina sabangsa haid nipas wa ilmin jeung nyaho wa ilmun jeung nyaho bikaunil waqti qabilan lisawm bahwa waktu teh narima kada dilaksanakeun puasa lain hari lebaran lain hari tasyrik lain hari-hari nu diharamkeun ngalaksanakeun puasa ieu kudu nyaho urang hiji agama Islam dua berakal tilu suci tidak haid jeung nifas berarti wanita lalaki mah tilok haid kula mah sok inget bae dongeng teh kula teh sok didongeng eta mah lain dongeng si asli itu mandak didongeng-dongeng ke bari ngaji kita mah lain dongeng asli kula sorangan bulan keur saya ngahijikeun di dieu jeung abah tah di dieu tangkal balingbing tah di dieu kursi di hadapna aju aya tamu terus kukula pamajikanana dititah salat pas asar ibu kalau mau salat aja oh saya katanya lagi men oh iya Pak kita sholat sama saya lagi men juga atuh kula teu husu tah poe eta kula sholat atuh aing iya lalaki men tolol cek men naon meureun eta wa asli da teh kakuari teu poho-poho sial teh lalaki men goblok nongtot bol meureun likaun billahi haidin suci tidak sabangsa haid jeung dipas lalaki mah tilok haid bahasana men tilok aya ge tamu teh hiji doang teh bahasa dunia si eta menjana ge meureun aya geus mah di jalan isin mereka kulanya atuh meureun ngobrol aya tadi lu emang men iya emang men apa men mah haid ih gua bilang sama kiai lagi men aya bae masyaallah eta sebenarnya teu nyaho ka bahasa teu nyaho eta kajen kuku bage eta tamu teh meureun lah sakurang sewan nyaho kampung Melayu teh teu nyaho men cekna men naon meureun jeung kudu nyaho bahwa poe eta teh narima kana dilaksanakeun puasa yakni lain hari raya lain hari tasyrik di Indonesia mah model puasa-puasa ada buka-buka di Indonesia mah kos kitu tah pernah terjadi seperti eta mudah-mudahan kaharupna ulah terjadi pas saling singan ulah terjadi perbedaan jabakal akur antara hisab jeung ru'yat bakal akur ulah mempertahankeun derajat sebab ayana derajat teh jang ru'yat ketika geus ru'yat derajat berhilang
geus selesai. Ya, masalahna geus nembrak teu kudu dibacakeun dina kitab. Syurutu wujubihi khamsatu asya, syarat wajibna puasa aya 5. Nomor kahiji Islam, beragama Islam jelas. Nomor kedua taklifun, kataklif mukallaf berarti yakni bulugun wa aqlu. Jadi can kewajiban budak letik mah, can kewajiban atau teu kewajiban nu edan mah teu kewajiban puasa mugba'aleh, teu kewajiban puasa sakrat, nu mabok teu wajib puasa lantaran kudu taklif. Jelema-jelema nu tadi dicaritakeun makan guer mukallaf lantaran akalna rusak. Urang dibedakeun jeung hewan-hewan nu sejen teh ku akal. Insan hayawan, bakor hayawan, jamus hayawan, hayawan sarua. Hayawan mah jinis cek aliman teh. Kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil hagai fi jawabi ma huwal jamus, jawab hayawan. Ma huwal bakor, jawab hayawan. Ma huwal jamal, jawab hayawan. Ma huwal insan, jawab hayawan. Ngaranna jinis cek ahli mantek manukos kitu teh perlu ayana fasol. Ai himar hayawan naon? Oh himar mah hayawanun nahikun. Tuh kan ari kuda naon paros mah hayawanun sohilun. Tuh kan ari insan mah hayawanun natikun. Natik mudrikun idrokan kasiron, artinya berpikir. Manusia adalah hewan berpikir adalah mencari jawaban, atau bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Geus manusia eta hewan pencari kebenaran. Sedengkeun kebenaran eta kebenaran kabeh ge ngaku bener cak Imam Qutburuzi dina Syamsiah, balil insanul wahid yunakidu nafsahu fi waqtain. Saurang bae ge engke beda-beda, isuk-isuk mah hudang hes hayang ngopi. Nyana keneh tah. Beurang saeutik panas hayang es. Tuh kan? Rada beurangan deui geus hayang dahar. Tuh kan? Mantes dohor hayang ngadahar mie ayam. Nah baso datang ka jam 3 hayang dahar deui. Anu tadi keur isuk-isuk mah dahar teh jeung tauco. Nah sore-sore mah jeung sambal goang kan beda tah. Kahayangnya nata kahayangna peuting tah peuting hayang deui dahar di mun lapar goreng nasi tuh deket masjid tuh. Nasgor maksudna mantak didinya bisa ngahutang. Aja teu mayar tolol sia mah. Batik saeutik mah kan geus lain kahayang. Lain deui haji bae paneangan ka mana budak tuh kan lain. Balil insanul wahid. Nah, pencari kebenaran. Neangan yang bener lantaran manusia sorangan bae engke beda-beda. Kahayangna beda-beda. Nu mantak jang bener kudu diayakeun qaidah. Kudu diayakeun qaidah. Timbullah filsafat mantek. Nah, urang nyeun tarif heula kuliatul khomas kabelah ditu nanyeun dalil. Nah eta teh naon? Jang supaya bener teh ya aya qaedahan. Geus ari kabeh ge moal kaluar ti qaedah jieun ku urang qaedahna. Datang ka kiamat. Ieu mubtada mah diqaedahkeun wajib kudu rofa. Moal aya mubtada nasab moal aya. Kullu mubtada'i fa huwa marfu. Setiap mubtada eta pasti rofa tah eta ngaranna qaedah. Kos kitu teh. Terus fa'il terus eta qaedah nahwiyah tah maka ditu ge qaedah fiqhiyah ka ditu na. Make qaedah na ieu nagara ge pa bener-bener. Pa bener-bener jacak ulama kuari. Ayo nomor 1 ngaku mengklaim menang, nomor 2 mengklaim menang. Ieu atuh angsongkeun ka qaedah coba.
kuali ngaji mah teh kos kitu teh nanaonan sih jageus aya koedahan kembalikan atuh ka koedah ayo coba ka koedahna kumaha tah atuh engkeuna presidenna jadi 2 ayo presiden yang nomor 1 sana presiden nomor 2 CD udah Masya Allah kula mah sedih ngadengin ini di Lampung Pak Prabowo kalau di sana nggak diterima udah jadi presiden di Lampung aja nanaon ini goblok dah presiden mah hiji Beni aduh si Neni blon dah tah ieu kan koedah ngaranna koedah ngancan insyaallah tetap di Indonesia mah manusiana piawai rendah hati manusiana sopan santun manusiana penuh dedikasi tenang geus urang kudu tenang atuh urang tugas urang masa pirangan milih doang ada umur jadi presiden mah tungke saha bae masalah atuh kira-kira bermasalah kumaha ente ieu mah teu ulah aya masalah bae heulanan pan make heulanan ulah lah dek dalaodan ya urang Pak presiden saha bae wae dagang toge mah dagang toge deui sugan ku sebab urang presiden ganti aja dihuapan dah henteu sugan teh lain kitu cenah kitu sia masuk ka lain kitu teh lain kitu cenah kiai kumaha tuh lah henteu lah kieu bebana tailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perlu na qaedah nementak ayalah kitab fikih kurang geus di qaedah-qaedahkeun ku ahlina meunang nyokot ti Al-Qur'an Bukhari Muslim jagona Imam Syafi'i jagona Imam Hanafi jagona Imam Hambali jagona eta bae mazhabul arba'ah ulah kaluar ti dinya nyana nu geus ngaedahkeun lamun urang teu make eta bakalna pimplan teu berqaedah atuh teu berqaedah mah moal nyaho bener kadang kieu kadang kitu kadang kieu kadang kitu nah ngaheum-heum ayat suci Al-Qur'anul Karim kudu jitu alatna kudu geus menguasai di luar kepala minimal 12 pan minimal teu mah keur carita bahwa syarat wajibna puasa taya 5 nomor kahiji Islam nomor kaduana taklif nomor katiluna ieu tokoh kuat ngalaksanakeun puasana lamun teu kuat ngalaksanakeun puasa gara-gara kakolotan umurna geus 70 80 90 100 tapi loba nu 70 80 mah kuat keneh 90 kolot geus teu kuat ngalaksanakeun puasa agama Islam ampang bu'istu bil hadifiyatis sama sia umur sabaraha 90 jakeuna teh kok nyaho umur 90 emang lahir waktu lahirnya tahun sabaraha pas eneng ngajuru hari teh siapa eneng nu mana eta be pas harita abah boga kebo aju ngajuru tah pas poe eta cenah urang lahir tahun sabaraha eta tanyakeun mah ka eneng ga ditu wah ieu budak blon ya tah eta kalau teu lama kos kitu dah nah iya jelema umurnya 90 aja teu kuat jadi puasa ya kudu puasa wes atau gering anu parah sehingga yubi tayamum anu ngamenangkeun tayamum berarti parah urang kan mun puriang terus bae salat bah satungtung pikiran normal salat bae wudu teu meunang ku dokter lantaran aya panyakitan tayamum tah berarti parah. Nah penyakit geus parah tayamum berarti kan geuringna geus parah tak eta teu kuat puasa teu kudu puasa teu kudu puasa cenah kula kiai boga penyakit mah wajib teu puasa mahna geus parah lain parah-parah deui cenah kula geus aduh masyaallah teu kuat iya teu kudu puasa teu kudu atuh kitu mah geus tanggung jawab kiai di akhiratnya ge goblok sih rarasaan siapa kalau ulah kain jaing dulu sia kekaliangan bae kula mah cenah teh asal dieusian ku roti mah cager tapi lamun teu dieusian mah kula mah muriang tah muriang nu kos kitu mah encan wayah ninggalkeun puasa dicoba heula sia lamun terus bae puasa sadajan teu ngadahar roti atau nasi goreng datang ka kumaha
sebab jaduk waing ka deuleu masih mah kekeleangan we atuh teu kekeleangan kumaha kumaha ngojek atuh teu kekeleangan berarti sia kuat kan gojek kuat tapi kula lamun teu dahar heula teu kuat gojek lain urusan ieu urusan gojek mah sia kuat hirup teu urusan gojek betul lain deui kula mah lamun teu garahar roti teu kuat tang ngojek tapi lamun ngadahar roti kuat tang ngojek lain urusan ngojek puasa mah sia paeh moal datang ka magrib pun puasa kuat henteu maksudna kekuatan etalah nu kudu diuji ulah junjadakeun ka kiai mah kiai kula mah moal puasanya ke tanggung jawab dosana je tolol bae tah ieu kudu itoko kesimpulanna mah kudu kuat ngalaksanakeun puasana andai kata teu kuat bebeneran teu kuat dirasakeun ku urang lamun urang puasa teh haju ngaguling ngajoprak Allah teu nitah model kos kitu nitah ngalaksanakeun pengabdian ka Gusti Allah teh diukur ku kakuatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha henteu nitah Gusti Allah ka hiji jelema ngaksakeun ibadah kecuali sakuatna manehanana nu kuat karak ngalaksanakeun teu kuat ulah hampang laceun urang mah deuk ngalaksanakeun deuk nyebut teu kuat bae los engke tanggung jawab di akhirat di dunia mah biasa bae aduh kula mah hampuran teu kuat cenah ieu puasa teh aduh ngaroko bae terus bae aya teh sabodo urusan di dinya teh mah urusan kuat jeung teu kuat mah itu kon nomor kaopat nasihatun sehat nomor kelima wajib puasa teh sehat geus kanu gering mah teh diwajibkeun puasa buka masalah masyaallah dari asal geringna gering anu yubihu tayam parah berarti nomor kelima nah hiji Islam dua taklif tilu itoko paca kalima iqamah teu kamamana cicing di imah teu musafir wajib tah puasa kawajiban puasa kumaha lamun musafir ti dieu ka Bandung Semarang Jogja Surabaya atau ka luar negeri eta aya rukhsah deuk kuat deuk henteu kurang deuk ka Jawa Timur naik pesawat sajam leuwih doang kan ka Jawa Timur aju bulan Ramadan lah moal puasa masalah rukhsah aya kamurahan syara ngan antara utamana dijelaskeun ku ulama lamun urang beberangkatan dua marhalah sama safatil qasi komo leuwih tergantung kumaha mun aya kamadaratan di diri urang utamaan keneh buka lamun teu aya kamadaratan utamaan keneh puasa kasimpulanana kuari urang di bulan Ramadan deka Bandung haju naik mobil pribadi imah numpak nage ngan teu jero imah doang langsung bro pasang AC sapira ti dieu ka Bandung atuh lamun teu bacet di Cikarang mah jangan 3 jam 2 jam lamun mobilna mobil Lexus atawa Mercy cara nu kula we kitu tah kula mana meureun tah aya mobil LGX model Haji Pendi mah kita mah datang ka Bandung teh mun berangkat jam genep datang teh jam genep isukna deui geus lain wayah dilempangkeun di tol tah mah mun kula jadi polisina ditangkap paing geus teu layak hirup lelempangan mobil kos kitu mah geus mendingan ditimbang ku Madura naik mobil blek langsung sapira ka Bandung tah aya henteu ka madaratan teu aya utamaan keneh puasa eueuh teh ka madaratan sapira naik di hareupeun imah berangkat set turun di ditu di hareupeun imah di deuk madarat kumaha jauh ka madaratan aju sakedeung ti dieu ka Bandung mah lamun teu macet mah lah 2 jam 1 jam setengah bisa lamun anu hebat mah lamun keur normal-normalna 3 jam Bandung macet tergantung sama macetna tuh
Nah kuari lamun naik orang naik mobil bus ke Bandung naik mobilnya lain mobil patas mobil ekonomi gitu kan asal datang ke Bogor kiri tarik datang pengkolan aya kiri sewa 2 turun tarik uyang aing jangan lu aduh iya datang ke Bandung dari sebelah datang ke Bogor ngetem aduh tukang rujak naik rujak ayo makasih bulan Ramadan goblok ya nu ngarokok geus ambal aya di jero beus punten sagala tolol puntennya abdi bari ngarokok atuh teh kudu punten goblok sia ya hayang aduh teh laku naik bus bahkan kos gitu teh angel nah lontongon nama rujak onam teh hayang lontong aya gorenganana ya aya gorenganana haneut aduh ayo mama nyekel kana beuteung ka dia aduh nah ieu mah badarat ieu mah darat ieu mah nah eta mendingan buka bae geus madarat eta mah kos kitu mah teh teu kuat puyeng puluh ti dia haseup jadi tu haseup jadi lontong teh macem-macem geus geus mendingan nyekel mik di hareup mana mik supir mana konektor mana mik mau apa saya mau beritain semuanya buka sia cek konektor atuh kudu beja geus buka kabeh goblok tinggal sia doang madarat eta mah kos kitu mah teu kuat datang ke Bandung mah cilaka ieu mah ngusruk datang ke Bandung buka sama madarat mah kos kitu mah jadi tergantung kumaha situasi berarti ika urang eueuh ka madaratan mendingan puasa ketika aya kabahayaan kamadaratan berbagai-bagai kamadaratan buka ini cerita Abdullan kene buka daripada mempertahankan sebab datang ka dituna geus moal beres teh kos kitu puas tapi lamun urang teger moal ngan di busna kudu hees jana kudu mesenna korsina teh nu 3 teh sorangan atuh meunang ieu bejakeun ka konektor ini 3 orang saya bayar semua emang kenapa saya mau tidur iya ini kan bulan Ramadan bulan suci Ramadan saya ini puasa saya mau tidur udah nggak sih teh aya tukang naon geus teu kadenge ku jana harenganan bari kieu bari dahar ngana wah leuwih parah beja mah puasa teu kos tukang angon baheula tukang angon kos gitu tukang angon balik ngangon teh jararajag tuh tukang ngangon embe tukang ngangon kebo bagon jagia gorenganan masya Allah bari kieu bae di luhur kebo teh geus da pokona mah pengalaman baheula keur ngangon teh nomor kahiji agamana Islam 2 taklif 3 ittaqah 4 5 iqamah geus lamun teu iqamah kaya ning jalan-jalan tadi musafir keberangkatan ziarah dan lain sebagainya tergantung kumaha situasina kumaha lamun jelema memang di jalan bae kaya ning supir nyana mah pan teu eureun-eureun emang maisahna teh di dinya supir kontainer supir truk supir angkot supir bus dan lain-lain sebagainya atau supir pabrik emangnya nama digawena di dinya jeung di sana teh ngan eta-etana mun teu nyupiran atau pemasukan jadi berarti jadi mah ieu hirup teh jadi supir ai jadi supir bahkan di jalan terus jalan-jalan tah eta kumaha tah apakah meunang apa henteu buka wa yustasna min dzalik mudimus safar fala yubahu lahul fitr dikecualikeun jelema anu terus-terusan beberangkatan kaya ning supir
sebab pagaweana di dinya nama mun teu di dinya teu boga maisah jeung eueuh waktu selain daripada nyupiran, eueuh deui kegiatan selain daripada nyupiran teu meunang buka neukir hakodona janyana mah terus bae. Cenah aing mah jadi sopir beberangkatan pan meunang cenah dina kitab bikin ge soekeun habak sumutna. Siang ajeuna bari hees meureun. Tuh menang sot ya dawan urang menang dek ke Bandung ke Surabaya ke mana lelempang di bulan Ramadan buka di lain bulan eta kan aya jang kodo ai emangnya nama pagaweana nyupiran dek kira kodona ayo di bulan Ramadan aing mah cenah di jalan musafir ya teh sia dek kira heureuna engke cenah akhir hayat bulan Sawal nyupiran bulan Hafid nyupiran haji nyupiran dek kira kodona waktu jang kodo teu meunang teh mah kudu puasa bae. Kudu puasa baik kecuali nyana aya cutina Ramadan, Syawal, Hafid, Haji, Muharram, eureun ka sabulan atau 2 bulan. Aya jang kodo, masalah tah di bulan Ramadan ulah puasa lantaran boga kegiatan nyupiran ke Muharram waktu cuti sabulan nyana kodo, masalah. Ai eueuh waktu jang kodo mah teu meunang kudu terus bae mudi musafar ngaranna. Tah mah atau terus-terusan kos pembisnis bisnis baheula bisnis ayeuna mah jadi imah bae malah teu ka mana bisnis ayeuna mah geus mendingan HSB di imah HPB ampalayahkeun di dieu oh iya oh di Amerika ya oh iya udah tanya ku babaturana apa itu senjata mau dijual oh iya berapa ya sekitar 70 T oh ya udah tah batur mah bisnis kok tuh oh dari Jerman iya ya obat apa obat mabok oh di Belanda kadang-kadang 2 kan gitu tilu diirung hiji eta bisnis hebat imah bae di imah geus ti ka mana ku ari mah geus masyaallah anu dicaritakeun ku Gus Dur kita belum siap bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi nanti setelah dirasakan oleh bangsa Indonesia apa nih nanti akan bisa kita lihat di mancanegara yang dikhawatirkan anak sebelum sekolah dan ketika sekolah SD nanti akan mengurangi kepinteran ku hari terjadi naon nu diucapkeun ku Gus Dur belum siap bangsa kita atuh ku hari mah udang es cileus sagede polecak ini deres budak laki-laki teh ku galedeg gitu laki-laki goblok tolol bolon eta bisnis bener karena nu geus teu ka mana gua nya bisnis ya wow oh ngomong geus urat ka mana kumaha ngaji jadi teu jadi bisnis kos kitu can orang jadi aing ngadengekeun sugan teh mah uang dengar boro-boro tekor mah lulu capek ngadengekeun bisnis kos kitu sabaraha sih hargana gitu aja itu kan deal geus menang sajam terjadi sia eta bisnis blon gitu tilok jarar batur mah bisnis senjata andan kasogi bisnis senjata ketika peperangan antar negara Irak dan bisnis teh dalagan oh iya obat ya RRC kirim ke Indonesia sebanyak-banyaknya udah biar pada mabok orang Indonesia kirim semua udah ini cuma ada 2 kapal tambah lagi bisnis beneran teman kos gitu apa itu jenisnya apa BK oh ini ekstasi kirim yang banyak ini nanti udah nanti ada di kantong saya semua bisnis beneran sama kos itu apa ini karung goni berapa satunya ya dah harganya berapa aduh belum nyampe bos terjadi deh aduh tuh bisnis poplon lagi blon ada gitu bebeakan
bisnis lain beli mobil ngajual mobil. Tah iya islamun wa taklifun wa itaqatun wa syatun wa iqamatun cicing anjreg teu ka mana ketika ka mana meunang buka. Adapun soal keutamaanna tergantung sikon. Jelema anu selalu jalan-jalan bisnisna atawa lelempangan bae eta dipersilahkeun sarua lamun aya jang cuti. Ketika eueuh jang cuti kayaning supir anu selalu nyupiran teu pernah aya cuti jang qada teh eueuh teu meunang buka tetep wajib ngalaksanakeun puasa. Arkanuhu salah satu rukun puasa tatul arkanuhu salah satu asya nomor kahiji niatun kudu niat sebab ibadah tanpa niat terjadi innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i nafsirana innamas sihatul a'mal binniyat. Kudu make niat ai mahal niat golbu hate jerah hate niat unggal penting niatna likulli yaumin fil fardhi. Niat unggal penting teh timimiti guru datang ke fajar terserah niat dedek jam sabaraha niat dedek jam sabaraha minimal niatan nawaitu soma godin akmal naman nawaitu soma ayat tahu akmal wa yaqul nawaitu soma godin anadai fadhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bejakeun ka anak urang ka pamajikan urang cukup nawaitu soma godin min ramadhan cukup atawa nawaitu soma godan min ramadhan. Ari nu ngaraji mah bisa kukumaha bae nyat kaula poe susuk dina bulan Ramadan cukup sakitu teh. Tapi nu sampurna mah ya nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cenah di lembur kurang aja Ramadan masalah geus. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Ramadhani sia diki uci mah Ramadan ya diki aing mah Ramadan ribut gelut. Mari sidikeun maca Ramadhani jeung Ramadhana ribut bau silat kala luar tolol. Eta urusan maca. Nawaitu soma godin anadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Lamun ramadhana kalillahi ta'ala ramadhana. Tapi lamun aya hadhihi sanatian ramadhani diidopatkeun Ramadan kana hadhihi sanati. Geus atuh lamun diidopatkeun mah tah leungit tah man usorpina cek ahli alfiah mah. Jadi berarti macana ramadhani hadhihi sanati. Lamun eueuh hadhihi sanatian ramadhana lillahi ta'ala. Tuh gitu. Itu Kang Haji mah geus eueuh salahna ku kumaha ge. Dina salahna ge bangun henteu bae. Ulah ribut soal kos gitu. Kadang-kadang kan gua ribet teu ngaraji nahu. Haju nyana asa bisa bae. Da jeung ngaji nahu mah ara renteng masalah sakali deui. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Lamun eueuh make hadis sanati. Tapi lamun make hadis ramadhani hadis sebab diidopatkeun. Tuh ya Ramadan kan hadhihi sanati diidopatkeun atuh leungit elat man usorpina sebab diidopatkeun jadi fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Pasti kudu ribut. Nu ribut kadang-kadang teu puasa. Ambung aing mah bongan Ramadan itu Ramadan jadi ribut teu puasa. Mending nu Ramadan ke Ramadan tapi puasa mending eta. Ya, sekali deui abeh mantep nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Haju takbir salat sia kali.
teu beres. Tak kitu niatna unggal penting, niatna unggal penting. Kumacana kulama niatna dek sakaligus bae nawaitu soma syahri kulli. Niat kaula puasa sabulaneun. Di mazhab Syafi'i mah teu jadi. Tapi di mazhab Maliki mah jadi geus atuh baca ku urang beusi urang poho. Nawaitu soma syahri kulli. Niat kaula puasa sabulan Ramadaneun. Sakabehna lillahi taala. Mah nak di mazhab Hanafi. Geus urang niat ketika poho tak urang teu niat. Nah kaganjel ku eta. Kaganjel ku eta sebab lamun teu niat teu jadi puasana. Mimiti urang niat wajar. Kadua kali masih inget keneh wajar. Balem katilu mah poan inget-inget urang keur di luhur beuteung. Kelulu jeung majikan. Dan wajana inget, ai oregana bulan Ramadan ieu can niat. Tah nya bari dandet cak pemajana kapan kenalan niat. Oh, atuh kula gereng niat naon. Tiga cak anak nanti teh nawa itu naon sih ta? Kadege di luar kos kitu ban nararan det tamat sih. Oregana pergobo gagawe belon. Teu kudu dikaluarkeun sorana di jero hate be niat mah. Jelema niat tapi lisan doang hati mandet terjadi sebab mahal luhal golb di mana-mana nan sakadar lisan doang terjadi tapi lamun hati doang teu make lisan jadi ngan kurang utama du utama nama nya lisan nya kolbu tuh eta utama kos urang usul ente usul gitu mah salah jangan niat bari jero kolbu ketika orang sholat Allahu Akbar yang penting hati istihdor mentak orang puasa ge puasa ye la budda yastahdara haqiqatus shaum allati minal imsak allati hiyal imsak kalil bukti orang puasa nawaitu shauma godin hati orang tah sungut ngucap nawaitu shauma godin anada lah mun bahasa orang nama niat kaula puasa isu dina bulan Ramadan ngalaksanakeun fardu bulan Ramadan dina taun ieu. Nah, eta di jero hate urang kudu digambarkeun puasa teh. Oh, teu dahar, teu nginum, teu jiba. Tah eta puasa ngaranna. Tet saliwat kita mah keur ngomong doang ieu. Asal urang nyaritakeun puasa. Oh, berarti teu dahar, teu nginum. Teu jiba eta ngaranna puasa. Tah hadirkeun di jero hate eta bentukna puasa mah kos kitu. Tuh, kan? Jadi kabayang puasa eta mah ngaji, urang praktekna mah teu geus kabayang ieu. Saya mah teu dahar teu saya teu ngarokok puasanya. Urang nyaho kan? Si suguhan ngopi teh kopi-kopi gitu. Puasa emang. Urang nyaho tah, berarti teu ngopi teh puasa. Puasa ngopi maksudna. Ai dahar mah terus puasa ngopi. Urang teh keban bahasa puasa teh geus nyaho. Teu dahar sia teu ngeukeun puasanya. Nyaho. Atuh komo urang lamun niati peuting. Sangkilang tiberang bae ka urang ka babaturan urang saya mah teu dahar teh puasa emang nyaho urang berarti puasa ketika urang niat ye ngabandingkeun jangna ngaistihdorkeun nawaitu soma godin anda deber kabayang teh puasa teh nu tadi teh teu dahar teu nginum teu jima eta teh kudu dihadirkeun puasa teh jelema kuari dahar ditanya sedahar maksudnya dahar daun isuk dek puasa jadi takut gitu si lulupatan mana nginum bisa kaburu subuh emang naon puasa ini isuk jadi tak sakitu geus sakitu teh berarti nginum jang isukan puasa kos kitu mah geus jadi eta hi saya lulupatan mah bisa kaburu subuh aing nginum heula nek naon emang puasa lah isuk nginum eta kos kitu geus jadi sia tadi isa dahar aju ieu kuari jam 12 dahar deui aja tadi jam 3 sia dahar deui aing abeh ulah ieu isukan abeh ulah lapar isukan abeh ulah lapar maksudna bukan nama aing mah isukan abeh ulah lapar kos kitu teh tah tapi nyana ngabayangkeun ulah lapar teh kan di bulan Ramadan isuk abeh ulah lapar aing dah tah ngabayangkeun di jero hate teh eta di jero hate puasa jadi babari niat mah sebenarnya mah babari sia tadi dahar
15 dahar deh, jam 3 dahar deh. Maksudnya dahar mau, abah isukan ulah lapar lah. Di jero hati teh ngabayangkeun saya puasa. Jadi, jia teh ngaji mah babari ja. Tapi lamun bayangan kieu mah, sia tadi maghrib gaji dahar. Jam 12 dahar ke jam 3. Ulah lapar aing. Di jero hati sebab aing deuk mau narik kontainer ka ditu. Tuh lain deui kan tah mantap dibanding-banding ge kurang tah. Atuh teh terjadi coba puasana sebab niatna ge nyupiran. Beda kan? Nu ieu bahasana mah akur bae kadang ke urang nama, tapi jero hati beda-beda. Beda-beda. Den, sia tadi dahar. Heeh. 12 dahar deui. Heeh. Jam 3 dahar deui. Maksudnya sia ada 3 kan dahar. Abah isukan ulah lapar. Geus, geus sakitu bae tah urang ngadenge mah. Tapi di jero hati jana sa abeh ulah lapar isuk deuk puasa. Jadi jaen tah. Wari ki Umar. Bersih dahar 3 kali. Lah. Maksudna naon sih? Abeh isuk ulah lapar. Tapi di jero hatena deuk ka Surabaya nari kontainer. Berarti kan lain puasa tah mah tah. Terjadi tah mah kitu mah. Jadi kembali ka urang deui ka urang ka jelema masing-masing. Kadengena ku urang mah akur bae si itu abeh ulah lapar nu deuk puasa, si ieu abeh ulah lapar deuk nari ka mobil. Kadengena mah akur bae horeng di jero hatena mah beda-beda. Tongkos kuari, sini ke mana? Ngaji, Cilongok. Oh ya. Siapa? Ngaji, Cilongok. Siapa? Ngaji, Cilongok. Jero hatena kan beda-beda. Siapa ngaji? Bener sama ngaji. Iya, balanja. Sia, udah janji aing. Tah geus aya tah WA. Juri jeung juri berarti sama kan. Beda-beda kan? Tuh hadir lah akur, tapi juri gue juri bae. Beda dan mantap nilai di akhirat dia beda-beda. Kuari mah kadengena akur bae kuari mah, akur bae. Ka mana? Ngaji Cilongok. Sia, ngaji Cilongok. Ya, ngaji Cilongok. Orang jerona beda-beda. Sia, aing mah ngaji beneran. Ngaji sanajan nundutan-nundutan ge. Beneran tapi sia teh mah ngaji. Sia bener ngaji, emang mal balanja. Balanja di mana aing gablek duit kan teu. Oh, geus kaharti geus atuh gitu. Jadi saya mun boga duit babalaja tuh, lain balanja dagang. Oh, ngaluhuran sia mah tuh. Tah. Sia ngaji heuh, urang bali balanja lah menghadapi Ramadan geus tah 2. Sia ngaji. Ngaji. Maksudna ngaji. Naon baca tah ku sia tah. Nanti kita ketemuan di Majelis Alim Al Istiqlaliyah. Udah pakai nengan jodoh majelis aing tolol. Aduh, pos jodoh buru kan. Ya dikutuk sih aku malaikat. Tuh kan. Nomor kahiji niat anu wajar sakumaha tadi. Di luhur beuteung pamajikan. Jadi bae keur salat. Allahu Akbar Isya. Nah, makmum deh. Pas panjang imamnya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbikal a'la alladzi khalaq. Karena aing teu ngarti kana makna mah pan ka. Deuk kumaha ngartikeun anak. Urang nggak makmum aja teu kaharti maknana. Teu ka mana jalamun lain ngayal. Asal geus kikiran beres salat geus teu beres. Berarti imam-imamnya nanya-nanya. Pan ari urang kaharti bahkan maknana. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Direnungkan Gur. Terus makna-makna nanti kan karena kadang-kadang orang sedih. Kadang-kadang sedih. Cerik kan, cerik. Ngadengikeun orang cerik. Kadangnya ku sih cerik sia. Aing ge milu cerik. Ini udah gigir ge milu cerik. Aing geus beres. Assalamualaikum. Salaman ya. Tadi cerik. Sia. Aing yang cerikeun aing mah ayat. Ente aing mah yang cerikeun siapa milu. Milu cerik ya. Besi sorangan bae aing mah milu ka sia cerik. Kita bawa ke sejarah nu ka Kangjeng Nabi teh. Era Kangjeng Nabi kan ai hidmah mas, hidmat jeung syahdu hayang ceurik kan. Beuh Kangjeng nu sakitu agung luhungna datang ka berderet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
anu moal sampurna iman seseorang tanpa dibarenganku Muhammad Rasulullah endeu kumaha teu agungna Gusti Rasul teh langit bumi teh menang nyokot ti nur Gusti sadayana nu aya ieu teh ti nur Gusti agung amat abdi nu sakieuyeuna tapi bisa ziarah ka tuan Kang Kangjeng isi urang teh isin semu haru sedih kan di sisian urang aya nu cerik deui baca cerik anggora deuleu suku aing mereka ticek Arab sial sugan tes aduh ka ticek Arab goblok teh mah atuh gede ajana cerikna tah eta kan lain deui motif cerik teh nu ieu mah sahdu nu ieu mah kos kitu dah jadi cerik teh macam-macam cerik teh macam-macam orang nere pemajikan cerik bunga ka panggih salaki kan nah kabar ieu cerik deui ka panggih salaki si cerik deui naon ieu budak teh cerik deui oh horenganan nyaritakeun bahwa soal anak lain deui cerik deui cerik nu pertama mah kan indah ka panggih salaki bunga cerik nu kadua nyaritakeun tentang anak cerik kuat si cerik kunaon itu dibere-bere duit kunaon cerik nu katilu mah kan eta mah material ngaranna aing bener tante teh ngomong material atuh kan itu semen teh mah tuh dah so nyaos ya aduh pinteran aing yang sekolah zaman teu tuh ya teh ye keur salat bari ngadekeun sabihisa kebal ya sakena ingat malam niat di jero kolbu niat teh geus jadi keur salat asa ulah ngomong batal bari ngadekeun sabih ismail bikal ala dah aing niatin nah itu sama godina nadai fardu saya batal di jero kolbu teh jadi itu kosan anu ngimam dah wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum makmum kesel geus dikira eureuna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum cak makmum lakum dinukum waliyadin cak makmum eta Allahu akbar atuh kunaon ngomong eta cicing we goblok pendi atuh sia batal sia tong atuh ulah ngomong eta geus we langsung takbir atawa baca urang malah makmum nu blon nah naon kitu ngaranna ieu ge niat sarua lamun dicelat teh tapi lamun dikedalkeun batal lalaunan bae cenah kiai lalaun mah banteu batal meureun lalaun tapi asoran aya kan saya itu batal bae ih eta mah kos hitut gede jeung hitut teh ka hitut-hitut keneh ulah kieu sia salat penceuna sia teh hitut leutik ieu eta leutik teh abong teu kadenge ku ceuli teh beureun bajar teu batal goblok atuh hitut-hitut keneh batal sugan teh teu kadenge mah teu ngaji lumantak teh tah cagajan-cagajana meureun tut nah batal lamun Masya Allah nomor kahiji niat unggal petip Kangjeng Nabi malam yubaitu syama qoblal fajri fala syamalah jelema anu henteu ngendongkeun puasa teu ngendongkeun niat malam yubaitu syam qoblal fajri fala syamalah teu kaasup puasa jelema nu teu niat memeh fajar fala syamalahu sahihun sah pasar kudu niat tengetkeun sing hade nu antak di urang mah di Banten ye di Banten meureun dididik ku Sunan ku Maulana Hasanuddin baheula dilanjut ku Maulana Yusuf terus ka belah dieuna ku para guru-guru urang
asal mantes taraweh niat bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di urang mah ka Tangerang terus Serang, Pandeglang kabeh. Nawaitu samagodin anadai fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi taala kabeh di urang mah. Garut mah kan teu Garut, Bandung Utara ya. Saware-saware di urang mah serempak kabeh. Nu ngaran-ngaran taraweh mah di urang mah niat bae kan. Jeung bake wiridan eta dibaca bae ti urang mah tah mantap asana ti heulaan urang Tangerang ka sorgana jeung urang mamana mah. Amin amin sia. Haye dibaraca urang eta subhana malikil qudus di urang mah eta masyaallah eta wiridan tahunan teh. Subhana malikil qudus subhana malikil maujud subhana kabeh tadi urang mah masyaallah indah. Oke, setahun sekali kan pohon teh si teh tah. Nah, neuleun teh bisi poho ka mana subhana malikul qudus subhana maujud subhana malikil ma'bud subhana. Jatilok aya lain bulan Ramadan mah. Ya, bulan Ramadan. Doana doa kamilin di urang mah kabeh. Ya Sukabumi mah teh, kula di Sukabumi mah teh. Ya teh masyarakat teh biasa. Kebenaran di dinya mah. Di Bandung teu. Kebenaran teu. Garut daerah teu. Masing-masing. Taraya di berjamaahkeun tara di urang mah masya Allah niat di berjamaah subhana malikul qudus sebarang di urang ya Allah tilok aya nu kaluar lamun lain anu head mah lalaki ge head pan kuari mah eta hebat di urang teh dididik ti baheula seperti eta datang ka ayeuna urang kula lagi muji ka didikan wali baheula hebat amat cek kula ieu wali-wali Allah baheula ngadidik masyarakat datang ke serempak kabeh. Jadi lamun di perumahan bae lamun henteu anu maca subhana malikul qudus berarti Muhammadiyah tah. Teu geus dikade omong kitu sebab di urang mah karar itu kabeh. Subhana malikul qudus bari. Mambala mah mantas ieu teh mantas tarawehna eta sok maca kutub robani teh apaan? Kutub robani wae teh itu Ibni Ali wal Fatimah Allah. Eta kunaon eta? Eta di urang mah tah masyarakat tah eta tah tutup kutub robani wal arif sama tah karir tah Ibnu Ali wal Fatimah teh tah eta teh di urang mah terus Tangerang Serang tuh bakal itu bade sasalaman nganu bara heula mah sorana baragus kadadengekeun aya di dalam kuari ya Allah ya Rabbi haju hayang kaluar bae urang ge barang haji pengen dimaca teh hayang ngadengeng tak kuari teu bartaheun sora baheula mah urang ngadenge kolot teh ngelik sorana eta geuna nya masyaallah Imam Hasan Sumal Husain eta kadadenge teh kolot-kolot mah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali teu kaharti-hartina mah ngan kitu bae pokona lah sok kadadenge urang keur leutik teh terus di masjid itu kitu masjid itu kitu ya Allah ya coba dibaca saja henteu di urang teh eta kaleungit ge hese kaleungit leungit-leungit paeh bae ngan barang kuari barang eueun suara nu bagus enggeussan ya nu kos kara itu kos guludug suarana tuh anu dek ngadengekeun atuh kos itu nah ieu niat di urang mah ba'da salat beres langsung niat pokoknya keur diuk keur nangtung keur lumpang keur ngedeng keur jima keur salat niat di jero qalbu jadi dua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ulah datang ka batal kayani suryainin liman fadin matun datang benda kalian terbuka sumut irung cili dubur kubul datang ke jero ka dieu batal sanajan urang sahur mantas sahur teu ada raju sare deui beres sare udang subuh salat berjamaah Allahu akbar
ngadengkeun imam angel jasa ka imamnya tunduk pan urang aya ceuhil di dieu di gitu-gitu aya kene urut saur aja kujada dilangsungkeun lumayan batal sia batal hanas gede henteu hanas batal ulah sanajan ceuhil ulah sisa makanan di dahar kada aen teh kesimsimatin sanajan segede simsim nuktati main sacak celak cai batal kos kitu teh ya tinggal kemudian mana gitu tarku muftirin asup benda ka jero beuteung melalui liang nu terbuka aju asupna zakiran eling inget keur puasa batal kecuali nyana pohoan atuh teu batal ai pohoan mah dua mukhtaron karep sorangan ai dipaksa mah tuh henteu urang keur puasa inget bahwa urang keur puasa ngadahar barang dahar dadahareun atau nginum sanajan setik batal tapi lamun urang teu inget mah teu batal poho ngaranna teu batal urang mantah di pabrik istirahat ka imah barang datang ka imah geus kabiasaan unggal ka imah sok dahar turun saja dibuka weh jengkol muda mantap poho kan imah keur poho ka aya mah nyokot piring ditendetkeun deui bede ukuran 2 piringin dijieun sapiring penipuan eta ngaranna langsung sambal jengkol ngora ya lauk pedang mantap beres nambah deui tolol nginum ngarokok tenang 2 Masya Allah minak jinggo beres karek joleh pemajikan anak kak bangun tas dahar ada emangnya lain dahar deh rokok 2 hei Ramadan kak Masya Allah ya Allah kakak poho Masya Allah sujud syukur alhamdulillah Gusti Allah abdi teh nu mere poho teh Gusti abdi teh puasa di bulan Ramadan tapi abdi poho ku ayeuna poho abdi dahar 2 piring aju ngarokok 2 batang bahkan ieu ge 2 muk alhamdulillah Gusti abdi isukan mere poho deui Gusti sial tah ngadoa goblok tapi bagus ya bahasa teu batal teh teu batal geus terus datang ke pabrik siapa kena gagah amat emang teu puasa aing mah lu mah gagah kos kitu atuh aing mah dikarunyaan ku Allah maksudna atuh datang ka ieu poho dahar 2 piring berarti kan Allah karunyaeun ka aing ya holah sia nyok karunya naonan moal pati-pati disebut aing dibere poho lamun Allah teu karunyaeun eta teh fadl Allah wah salah teu batal menang da minggu nya biasa ka imah deui inget dahar inget menang saminggu poho bah datang deui ka imah marang datang pemajikanana sare teu make calana wah ado ngadangkak ieu atuh jana karana kitu poho atuh majikan sare kan langsung bro foto konci nya langsung merosotkeun gas aduh titijuan sial goblok sakumaha naon sia dehem kudu boga kayawan gua aing teh bener ngabibita sia nu boga teh kudu bibita tah ieu ngabibita kan sia deuk irang bego nah langsung set
babajikanna kan geus sare teu daya teu upaya beres kudang babajikanna ka emang heeh ci kudang panu kurang keur puasa masyaallah orang keur puasa tuh geus anggeus geus beres emang neng teu udang atuh udang-udang terakhir mah geus ya Allah jadi eta mah geus salamet kabehan tah mah atuh jika ada HS mah tuh henteu mun HS beneran mah kecuali peureum kotok lain deui ari HS beneran henteu atuh mah HS karana ga teu nyaho da ieu salakina nu teu nyaho poho jima eueuh masalah teu batal sebab cak dedi dan zakiron eling bahwanya keur puasa ketika teu inget bahwanya keur puasa atuh teu batal dua mukhtaron teh karep sorangan teu dipaksa lamun dipaksa mah batal Zaid jima tak siap pemajikan non tembak panjang ulah-ulah keur jima zina dititah aya sia ih cakera total nah ayo tembak sia koe ayo lamun hajunyana nyuruntul batal puasa atuh batal teh leumpang teh ngaranna ikhtiar lamun nyana mong tembak sia koe aja neng mah tembak ya bawa awawena ka dinya ayo kusya zinan mbong aing mah tembak sia koe mbong aing mah aduh diadukeun cicing we nya mah kieu bae ga bodoh aing mah diaduk cicing teu batal sebab dipaksa ngaran ayo sia tembak sia baik nah ieu ngaranna senjata naon gara nu panjang teh hah senjata anu matikan teh naon punya ke senjata acan senjatanya set anu make sinar teh set naon ngaranna ununya heran ya Allah sniper jauh jarak pakai sniper. Pernah terjadi orang Amerika kirim surat ke Indonesia bahwa terbajak di dunia teroris adalah di Indonesia. Kaget dibaca ku Gus Dur zaman Gus Dur baca sembarangan orang Amerika. Wajar loba teroris di Indonesia. Langsung kirim surat dari Gus Dur teu menerima bahwa di Indonesia banyak teroris. Suratan deui itu Amerika. Ternyata di Indonesia terbanyak sniper. Oh, Gus Dur berarti banyak senjata sniper di Indonesia. Kanyahoan di Amerika. Kaget Gus Dur teh. Minta pernyataan kan itu ke Amerika. Saya mohon pernyataan. Banyaknya di Amerika, di Indonesia sniper mana? Bener di situ aya data-datana. Ego sniper. Itu kan Edi sniper. Oh, Dr. sniper. Segus Dur teh ini mah marga sianipar. Batak ini mah. Nyana salah maca pajar sniper. Wah, Amerika bodoh. Tuh ya. Coba teu nyaonanan bodoh sian bodoh. Mantap ge. Tah aya marga sianipar, tadi urang teh marga Batak. Nyana salah maca ku cepet-cepetan pajar sniper. Atuh seserian Gus Dur ge. Barang di bejaan mah itu mah bukan, itu mah marga orang bodoh. Karak barang di yo jauh orang kana dia mah ngaran. Tuh kan di urang makan aya si Malalahi, aya si Mararanggeng. Aya deh. Atuh aya sabarga teh loba di urang sade ayo. Hah? Bolon. Aya sade, niaga sade. Aya atuh sia teh sebutan atuh sia. Bolon sade. Nah, Segar sade. Silitonga sade.
tah aya teh sianipar nyana macana sinep sniper salah tuh Gus Dur mah bisaan wae nyana kos kitu pake geugeuyan ajar loba sniper cenah di dieu horeng sianipar Batak mah kos kitu Batak mah inget ka jelema anu ragag di angkot teh kenek ragag orang Batak nyana maca la ilaha illallah ingetlah kau ingetlah kau oh orang Batak kan lagi eling ingetlah kau eling itu orang Batak mah bagus ini eling lain eling kos gitu maca la ilaha illallah nu pertama mah geus bener maca la ilaha illallah tita eling-elingan ingetlah kau eling ya bagus sudah eling kita kolot baheula atau bang kolot baheula kos gitu lain bagan la ilaha illallah tita eling sia eling yes sianipar nah mukhtaron dah lamun janana kieu bae dipaksa tita zina atau jima henteu batal dipaksa sih dipaksa mah teu batal asal ulah gerak lamunnya na gerak saeutik teu batal eta kos kitu dipikih tah asal aya gerak kada komo leumpang mah aya saya maksa koe zina sia jima atau jima ayo leumpang eta ikhtiar teh ngaranna nu kos kitu teh tapi lamun cicing bae mah ada cicing henteu tapi lamun gerak beta awena misalnya gerak sorangan set nyana milu saeutik betet atuh batal aing mah lain nyaritakeun kos kitu pikih ieu mah sia mah kemana bae segala ngeunah segala naon tuh lain deui mah keur nyaritakeun hukum dasar teu boga mah ngaco sia mah ya udah gerak ikhtiar berarti Masya Allah kos dahar makan nggak makan udah tembak lo kurang cicing baik hei dari angsongkan ayo makan terus datang ka dimakan kurang tak lamun urang ngangkatkeun leungeun tak ka dieu set eta ikhtiar ngaranna eta batal tapi lamun urang cicing bae mah kieu nah jadi wabalkeun ge diangkat dia na tapi haji urang eta batal eta berarti ikhtiar ngaranna nyana satu mantep cakana ieu mah ieu ame kudu cicing bae geus kitu kan inuman glek ka jero teu neunan deui inuman deui glek kitu batal ulah aya gerak-gerak sorangan ngaranna lamun gerak sorangan mah ikhtiar ulah aya teh kos kitu komo leungeun atawa haju ayo makan dasupkeun ka dieu komo lagi enak atuh tah pangaranna ada pikir ada tangga kos gitu tah nyaritakeun ikhtiar nyaritakeun mukhtaron jadi lamun janan ikhtiar batal biar jahilin mazur henteu bodo mazur mah bodo nu dihampura aya bodoh tapi dihampura sehingga di mana-mananya ngalaksanakeun pembatalan dihampura lantaran makzur kayani jelema asup Islamna anyar makzur qorubah duhub bil Islam atawa hirup jauh ti ulama wari mah hese sebab ka kutub-kutub ge informasi teh aya baheula kan di Eropa informasi Islam teh hese informasi Islam di Belanda teh hese kuari mah kan di mana-mana dibuka era globalisasi informasi Islam di kutub utara di kutub selatan di mana bae aya berarti kan ieu deukeut informasi teh geus eueuh nu makdur paling nu anyar asup Islam singkoh misalnya asup Islam aja nyana puasa terus dahar nyana dohor teh ya tuh dahar ditanya kok katanya udah masuk Islam iya kok engkau makan saya puasa itu tadi makan lah iya makan puasa makan enggak boleh makan kata
panjang, nggak boleh juga dengan sayur. Ini nggak mas sayur. Ternyata cuma dengan ikan asin doh. Datang ka dia ilmu nata singko mah. Kakarek datang ka dia sugan teh mah puasa teh dahar jeung sayur batal, aya teh jeung sayur manteu. Ada emang anyar asup Islam udah kumaha tuh urang nu. Deuk kumaha ngomong aja kakarek sabaraha poe atuh Islam. Henteu batalnya mah. Henteu batal. Henteu. Terus ya udah kok terusin kok. Terus emang batal. Batal kok. Oh, sama sayur batal, enggak masuk juga batal. Batal ya dah besok enggak dah enggak ente tak isuk ente kan ngopi lapar ngopi kok ya katanya udah masuk Islam iya antum masuk Islam puasa ini lagi puasanya nggak boleh makan siapa makan kagak kemarin itu apa itu kopi ini bukan makan kopi singko singko ya aduh si siang-siang melingseng aduh, kok ya ngopi juga sama batal. Lah iya katanya makan nggak boleh. Makan mau sama sayur sama enggak tetap batal. Ngopi juga batal. Oh batal. Ya udah nggak besok mah enggak lah. Enggak. Besok mante tanya dahar teh ngopi teh nyusu. Aduh, kapan gini beje? Kok lagi ngapain? Minum susu. Bukan puasa? Iya puasa. Kan nggak boleh makan. Nggak makan. Udah pas itu ngasih tahu yang nggak makan. Kopi? Ya enggak. Ini mah bukan kopi susu. Tenangan karena ngomong lagi tenangan. Ini susu. Enggak kan? Nggak batal kan susu mah? Ya kalau pakai kopi batal. Ya itu mah kopi susu namanya. Ini mah susu asli. Batal kok. Batal. Iya. Jadi gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh. Oh iya itu udah. Gak boleh bener. Enggak, itu jelema anyar sih. Tanu tadi tuh puasa jadi. Matur. Kalimat poe ngarokok. Koh. Hatu kan rokok mah gak dimakan, gak diminum, cuma diisep doang. Masa batal sih? Masa batal? Enggak boleh kok sama. Sebab itu ada nikotinnya. Kalau asapnya doang, kalau asapnya doang mah terserah. Misalnya ada yang masak, asapnya digitu doang. Eta mazur ngaranna ya. Jadi anyar asup Islam atawa informasi hese. Eta batal mazur. Kuari bageus bodoh mazur lantaran informasina babari. Oh, wari mah geus lain televisi deui, geus lain radio deui. Geus bae hauk kadua gaplok. Ieu informasi teh per detik. Nomor gatilun teh saimun nu puasa na rukun teh hiji niat tipe-tipe. Dua ninggalkeun pembatalan. Nomor katiluna nu puasa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma wa tanziru ala man afsada sawmahu fi ramadan yawman kamilan bijima'in taminatimin bilisawm. Jelema di bulan suci Ramadan ngalaksanakeun puasa teu dahar teu nginum teu jima aihek zaid lain pohoan di jero bulan Ramadan teh jima jeung pamajikanana tanpa didahului ku nginum ku dahar, ku ngarokok, yakne ku pembatalan memeh jima, langsung jima teu poho, ngarusak puasa ku jima jeung pamajikanana. Nah, ieu dikenakeun sanksi. Hiji tetep wajib qada, nomor kadua kafaratul uzma. Ulah main-main kan bulan Ramadan. Kafaratul uzma teh naon kiai?
i'taqu raqabatin mu'minatin bila iwadin salimatin an aibin yukhillu bil am ngamerdekakeun kaula anu mukmin anu bagus ulah aya cacat mahal hargana eueuh di urang mah jeung di mana ge ieu mah hampir eueuh kasimpulanna mah ngamerdekakeun budak di samping qada oge itsqu raqabah najaza ada raqabah wa jamal subuh syahrayan mutatabi'ain lamun henteu bisa ngamerdekakeun abid mukmin nu salamet tina cacat ieu didendana di samping qada oge puasa 2 bulan berturut-turut masyaallah lamun teu bisa keneh we teu bisa keneh bae mah wajib it'amu sittina miskinan mere bae 60 miskin aya ge sahabat gajir aduh cilaka naon cilaka kunaon mane cilaka aduh cilaka kunaon kula aduh teu sosonoan jeung pamajikan oh cak anjeun deui ngamerdekakeun budak bae atuh ngamerdekakeun budak boro-boro ngamerdekakeun budak teh susah puasa bae tuh 2 bulan cak anjeun Nabi boro-boro puasa 2 bulan ieu ge nu sakieu geus jima 1,2 bulan satu itu bisa mah gedeu ieu bae ya naon ngaran mere kadaharan gede 10 miskin ti bara orang jeung teu bisa tungguan cak anjeun Nabi tungguan kanjeng Nabi ka jero langsung tah mere sabungkus korma tapi kan ka sabikeunna ka fakir miskin tuan eueuh numpang pakirna iwal ti kula di dieu mah hakan ku sia henteu kitu teu hakan ku sia geus atuh jak maneh bae ka ditu geus abe tah waduh eta untung jasa nya jima nya dibere nah eta Kanjeng Nabi teh hukuman seperti itu teh itqu raqabatin kaduana lamun teu bisa geus bae puasa 2 bulan berturut-turut teu kuat keneh bae it'amu sittina miskin teu kuat keneh bae geus bae mere sedekah sabisana dibere ku Kanjeng Nabi numpang miskinna dahar ya Allah wa yajibu malan kasimpulanna sing hade di jero bulan puasa beusi ngalaksanakeun jima lain poho nah ieu dikenakeun sanksi di samping eta wajib diqodaan oge wajib kena denda itsqu raqabatin yakni ngamerdekakeun budak eueuh budak nu kudu dimerdekakeun di urang mah eueuh di urang mah eueuh abid jualan abid eueuh amat eueuh nah ieu kudu tambal make puasa 2 bulan berturut-turut geus menang 2 bulan kurang sapoe doang batal balik deui berturut-turut mutatabi'in lamun teu kuat eta takos kitu teh nah ieu lah it'amu sittina miskin meuli bae 60 liter bagikeun ka fakir miskin tuh dia siga eta wajib mal qada al imsak wajib bari qada al imsak nya wajib imsak nya wajib qada ya penting ya sakali deui nya wajib puasa neruskeun puasa nya wajib qada aya genep nomor kahiji puasana di bulan Ramadan na ieu wajib imsak wajib qada la pigari kasaye muta'addin bi fitri ala muta'addin bi fitri ka jelema nu ngahaja-haja buka Zaid bulan Ramadan ngahaja buka ambalaya ayeuna mah eta teh wajib qada di samping wajib qada wajib imsak teruskeun puasa wajib imsak Zaid di bulan Ramadan masuk warteg atawa lain warteg ku ari mah nu kadeuleu sukuna doang naon tah ngaranna warung teh ya kan kadeuleu sukuna doang ai beungeut nama isin ai suku mah teu boga ka isin ngambay bae eta di Indonesia mah ya kos kitu mun tutupan kafe hatuh teh mah suku mah teu boga ka isin kageu isin mah beungeut mah ditutupan suku mah ngarumbay ai di deuleu urang make sepatu bawa tapi ya sepatu mah serem barang di deuleu PNS sepatu PNS kanyahoan ya saware
sawarena mah biasa bae nu sajen-sajen. Nah, ngahaja di bulan Ramadan teh jana buka dahar minum. Tas dahar tas minum tetep wajib imsak, tur wajib qada hiji. Nomor kedua tarikun niat lailan fil fardi. Pentingna teu niat pohoan atawa pohoan atau ngajak pohoan. Pohoan dipenting teu niat berangna kan teu jadi ta puasa. Nah eta wajib imsak mah sanajan status nama teu puasa tur wajib qada. Mereka tilu alaman tasarazanan baqa lail babana khilafu nyana sahur barang neuleuh jam jam 3 mantap cekna sahur tenang we nyana sahur ngarokok barang keur beujeuhna keur ngarokok ada engge suara di luar kok itu mah suara kotok. Biasa kotok banget kok barang di dalam isi jam sabaraha ieu barang deuleu jam 3 kae jam 3 jadi mah kotok geus kalaluan blontak kotok jam 3 skala luar can wayah eta kebel loba kotok kongkorongok isuk-isuk beurejek nya barang di dalam oh nya neuleuh ka jam nu aslina setengah genap. Masya Allah orenganan jamna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Otak sigane jam 8 horeng. Nu pake tatanggelan kunyana jam 3 padahal paeh. Horeng asli mah geus setengah genep. Nyana eta sahur boga sangka peuting keneh ternyata orenganan geus beurang batal. Teu jadi puasana. Terjadi puasa tapi walaupun terjadi wajib qada ta puasa nu eta jeung puasa wajib bae diteruskeun terus teu meunang barang dahar tapi terjadi puasana wajib qada. 3 kaopat alaman aftara dzanan al guru babana gila puaidot ye banyak nek buka budak lalumpatan enak saya lumpat aya wae lalai makanya asal aya lalai bae maghrib tah eta lalai teh kos kitu hebat da moal kaluar lamun lain maghrib lalai eta geus geus maghrib mah bukannya boga sangka geus maghrib horenganan dirorojok ku budak lalai nah ojok ka luar sia betere buka goblok teh cuma baheula mah eta urang sok dilalaga ku budak dirorojok lalai keluar ternyata orang garang setengah genep. Jadi berarti jana buka berdalih atau keyakinan lalai atau naon bae. Boga sangka bahwa geus maghrib ternyata encan walaupun semenit deui tetep bae teu jadi puasana ya batal wajib neruskeun puasa lamun setengah genep setengah jam deui lamun jam genep atau sabaraha bae wajib puasa tur eta teh wajib qada. Masyaallah ulah sambarangan mentak bulan Ramadan sing ada jam-jamna tepat-tepatkeun sing ada. Kemudian nomor kalima alaman banalahu yaumul salasi syabana naumin Ramadan jelema bana nyata kamanehanana poe 30 bulan Syaban padahal eta teh geus bulan Ramadan batur geus paruasa sawarehnya nama encan babnya tinggalin informasi disangka tanggal 30 bulan Syaban ternyata orenganan geus bulan Ramadan atau kabehan nu nyangka sugan teh mah teh lain tanggal hiji Ramadan orenganan tanggal hiji Ramadan disangka kunyana tanggal 30 Syaban nah nyana datang ka dohor karek nyaho sia ngarokok bae emang tanggal hiji Ramadan nu bener eureun daharna nginumna ngarokokna sebab eta tanggal hiji Ramadan sugan aing tanggal 30 ceknya tanggal hiji Ramadan ieu ayeuna ye nyaeta nyana ti harita wajib bae imsak ulah ngadaharna naon datang ka magrib tur wajib qada. Ya Allah yabdul syam bidatin batal puasa ku murtad naudzubillah min keluar di agama Islam ambalaya di Indonesia masyaallah karim sing hade diri urang sing hade anak urang sing hade incu urang
loba jasa ayeuna nu carerik lantaran anak disakolakeun aju boga kabogoh di luar jeung urang Kristen demi cinta dikorbankeun agama. Naudzubillah min dzalik. Urang ngadenge Kristen asup Islam karena mencintai orang muslim. Loba karawinlah dibalik wari anak urang naudzubillah-nya awewe sakolakeun boga kawauh kabogoh urang Kristen Katolik. Aya aturan keluar nu geus kawin di gereja datang gak mah ceurik duh kumaha nasib anak geus dikawinkeun di gereja. Masya Allah orang sekitar orang naudzubillah bidzalik orang nyaritakeun hidayah teh kos kitu murah tapi mahal, mahal tapi murah. Hirup nyana lahir di lingkungan Islam anu luar biasa gara-gara disakolakeun kawau kawin diulah-ulah di gereja deh. Ayolah di akhir zaman seperti itu. Ieu beker carita batal puasa biridatin, batal puasa wahidin head. Ya wewe ger puasa kemudian menatawed batal wajib qada. Wanipasin yang nipas batal wajib qada walaupun salah dote sagecrotan lah ieu mah misram leutik keluar tetep bae batal puasana hakikat nama eta teh cai mani teh. Nah keluar batal puasana wajib qada biigmain jeung ayan batal puasana sekarin mabokna ta'adabi ge in amma jami'anar lamun mencakup rata mabok jeung ayana sapoe jeput. Nah ye batal puasana ieu kitu mah nyana ayan ke sajam ayan ka ditu teh ke cageut setengah jam atawa sajam ke ayan deui ke cageut tetep puasa teu batal. Tapi lamun ayan mah teu meunang neuleuh panon poe atawa teu meunang neuleuh angin gede atawa teu meunang neuleuh cai tergantung kumaha ayanna depresi. Tah eta teh naon kitu ngaranna batal teh lamun terus sapoe ayan. Kayak gitu sajam ayan 2 jam 3 jam teu ke ayan deui henteu deui wajib puasa. Sarua mabok kitu ke. Al-iftar fi Ramadan arba'atan wa in buka dina bulan Ramadan 4 warna hiji aya nu wajibun wajib bukana. Teu meunang teu kudu buka bae ieu mah wajib disebut dipaksakeun puasa haram kama fil haid wan nafsai. Sakuba jelema nu haid jeung jelema nu nifas, jelema haid jelema nifas wajib buka teu meunang puasa haram puasa teu meunang ganjaran. Hiji tatangetkeun. Nomor kedua nangan sakadar jais meunang buka keur henteu da dieu masalah kama fil musafir wal marid. Jelema anu melalancogan atawa jelema gering mangga bae deuk buka mangga jeung henteu ge mangga kitu keneh nu gering kumaha tergantung kuat jeung teu kuatna. Wala henteu wajib teu jais saha kama fil majnun wedan. Nomor kaopat teh muharramun jelema nu diharamkeun buka teu meunang. Kos kumaha ieu kaman akhara qada Ramadan mata makunihi hatta doqaltu tahun kamari teu puasa Ramadan atawa batal 10 poe Ramadan kamari batal 10 poe boga kodoaneun di kodoan lah di bulan Sya'ban ayeuna abe ulah ka Ramadanan 10 poe pas 10 poe ta eta Ki Zaid anu keur ngodoan Ramadan nu itu dilaksanakeun Sya'ban ieu lamun eureun bae puasana nyana moal bisa ngalaksanakeun qada deui sebab ka Ramadanan ta eta 10 poe eta mah teu meunang buka haram bukana sebab deui poe pakai kodok punya nanti di poe eta keur carita 10 poe keur carita 3 poe boga kodoaneun 3 poe di bulan Syaban kamari Ramadan itu wari dilaksanakeun di bulan Syaban ieu 3 poe deui ka puasa
3 poe deui ka puasa kadituna bakal Ramadan menang buka sebab mun buka eueuh deui poe eta kadituna haram bukaana Masya Allah ya si Hade